ampun ya. Urang jajapkeun ka Pak Sep. Aduh, palingan lega di jero teh euy. Mun teu karasana naon dikitu-kitu ka aing teh. Coba heula mah sarompok. Dalang geus kolot sinen ngarora keneh. Nya kan keun bae ka jurung we ku sinen kan. Ngan ari hitut dalang jeung hitut sinen beda. Ah, na make beda segala. Ai hitut dalang mah tara kadenge tara. Nah, make tara kadenge. Apa sok ngahiji jeung kecerek. Kumaha teh teh? Kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek. Nyawa melanghir Heeh. Ai hitut sinen mah ngageber. Ngageber kumaha ya kan. Nah, cenah make kitu Wake cepot. ngageber jauh-jauh. Meureun eta sinenna pan sok emok. Emok. Meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang, meureun kapenet ku keuneng. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Meureun aya lemer ka dupak. Aduh ampun. Beureun aya Pak. Tetenya ye. Halus sorana kan. Ada. Pake Jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih. Nah, Kang pake 2 kali. Da sarua Nu hiji bau waduk. Nu hiji bau egerin. Ah, mun hiji dia menyaho jauh ge. Bau kolaborasi bauna ya kan. Mun ngarang laguna hitut sinden. Ada apa? Hitut sinden, hitutna 2 kali. Dutut breng. Hari hitut ngadurulung. Da bapayu. Karunya mau balik ti Arab. Nah, maka karunya kan balik ti Arab ya kan. Aya di Arab teh digawena teh 2 tahun. Oh, kon jadi supir. Lalaki ieu mah jadi TKI. TKI. Mau ngusahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan onta itu. Balik ka lemur. Oh, eta mah pamajikanana sono urang. Nya atuh. Boga duit ongko. Loh, duit gede ongko. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kirana? Tius. Heeh. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus. Langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari. Bangsat nih ah. Keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cinggal lutrak eta bangsat leuwaseun. Ka mana aing lumpat yeuh. Sieun ka Parego. Kabeneran teh. Parana teh molongo. Terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah. Boga imah. Ai nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Atuh. Oh, eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Daerah caturnya kan. Oh, cangkang jajamu pabalatak obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Nengo. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain salat marang teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adan deui. Itu gaya kene adan. Caritana geus goprak keun langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama. Amwing. Sayangku, my honey, darling.
tepangih 2 tahun tenepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha Kang bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsa ti luhur bari nembrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galang ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang karena kesal ngadege kitu aduh ampun aya sedikit pakai lain rupa-rupa dongeng ngaralu aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jo jerit teh awewe satengah tuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki kumaha coka jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawel kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambangna teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si aki menang pamuji atoh Allah pan urang mah lamun dipuji teh atoh nya atoh si aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup cuk batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baud bari bedog di kieu batu teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir baru dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson teh naon boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh tuluy disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru ka narek maraban meureun baru ka jamaroti kabeneran hanya tak kitu murah si pangeran mah nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sa penyakit boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yeuh buah sa penyakit da sarua sa penyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti heeh nya enggak jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti peuting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bager diintip ku bapana teh kieu
ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku baheula mah parene didengengekeun anak teh bisa budak teh hade hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah mua peuting teh ngik 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 tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut da bapana ngintip kieu we dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut 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 nah hanya beula aya masana ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto kureregan ku baligo urut urut teh baheula dua ele dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuni sia itu heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah ai budak awewe na mun katempo bapana noong aa kajileung teh lalakina reuwas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuiu wiu wiu wah eta mah salamudar ratang marupana sirine cocokna beureuh asa kabukakeun saya RW teh para raih Kang isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun itu Kang heuy eta nu panasan teh panasan ku naon nu panasan ku anak geuningan naon dongeng panasan ku milik anak dongeng jelema panasan ku milik anak geuningan kumaha teh dongeng teh dongengkeun ku akang abdi naon dongengkeun ku akang abdi poho deui oh nya teh nyaho kumaha dongeng teh teh alah ampun heeh alhamdulillah nya euy doana dewek rek ka sawarga ieu atuh ieu didoakeun pisan heeh sing salamet bisa ngumpulung deui ujang eta saha syuh wah eta sora ya dewek jang eta sora bapak leuh naon bapak dulu itu uring cepot sutisna tah ieu dawala hayati nah ngaran awewe atuh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh seuh hah dek ngalamar ngana ca awewe payu pisannya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengean teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nyau molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teh heuh sia saha anu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling hareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamak kabeh tuh dah gitu akibatna tah juga cukuing oge geus eureunnan atuh
kurang kumaha magelis cicing sia tengah nah dek di heureyan batur waduh anjir mun depan teh eta aki-aki ngomong gitu acan ge tepung ibu bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtung nama tak kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapa teh gugu mah gugu we atuh heuh nya kitu ada ieu anu ngaganggu murid anakna tanggung jawab aing teh deuleu nanyakeun wungkul sa teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya Aisyah Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jemput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy maneh teh bapana atawa anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju nya kitu ning buligir keneh teteh bae kahujanan taranjang nya hapunten pun anak teteh idiot Pexing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut anapeun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae ya si cek goblok jeung neungeul ngor teh dilawan cikan sok aya nyawa sia ai batur heuh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jika TBC aing hirup teu naon kudu dinya we jeung gara-gara kumaha kae pokona namanya gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya hayang nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot ieu emak pusakra udak sana lengitan pelebek hilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya tewe ieu ampun ya urang ngejajapkeun ka Pak Sep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon di kitu-kitu ka aing teh alah
yang ampun tidak pihak kalepatan gogonyakan ulah teh jadi ejekan kuha sakit itu atau tiromongan